Nah ilah mulai kudedehna jeung nyaana Gusti Allah ka manusia anu dibere watak resep kana harta supaya salamet. Allah ngainstruksikeun zakat sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli. Kan kerajaan benteng tah kerajaan benteng teh tah di dieu tah ieu kali pasir ya Al Ittihad da ka dieu tah naon tah ngaranna lain da ka dieu tah Ki Basir Grendeng eta kerajaan Grendeng eta kerajaan ngaran sebuah kerajaan Grendeng. Mantak aya hubunganna jeung Karawang. Di Karawang ge aya kampung Grendeng. Hubungan Indonesia Tangerang, Benteng jeung Karawang sampai kiamat moal pisah. Tanyakeun di Karawang aya Grendeng, aya di dieu aya Grendeng. Sebab kerajaan di dieu aslina orang Grendeng. Keturunan-keturunanna kurang kerajaan. Benteng. Rame mun kula nyaritakeun seputar Tangerang Benteng teh. Mantak lamun aya macem-macem orang inget ka sejarah greget. Greget ci negara aing sia ieu. Awas ya ku aing disundatan sia. Parangsana sia. Oh, ai eta dan ketugas Cisadane teh Cisadane eta teh kiri kananna bentengan membenteng Kesultanan Banten. Ketika aya kafir-kafir musuh Belanda dek asup ka Banten teh coba-coba benteng ieu heula ku sia tabrak. Dah urang nyaritakeun seputar Tangerang benteng jadi Tangerang teh. Wow eta teh henteu mudah sebab Tangerang teh Tengger aslinya mah. Tangerang teh Tengger tina benteng jadi Tengger. Henteu sambarangan. Teu sambarangan Tangerang. Ye, nu mantak Tangerang mah. Abah dongeng huluna mah di Banten. Huluna di Banten, buntutna di dieu. Lamun buntut ngagibeg awas. Ih, eta kolot baheula ngomong kos kitu di kumaha. Buntut ngagibeg eneng mantes gupak. Ih nu dipake kasihan buntut. Lu mantak eta budak tas gupak eneng teh nyekelan buntut bae. Da sia teh nyaraho sih. Sok tanyakeun ka nu ngangon dicekelan kula cek. Aduh geus ngagibah cek ieu. Bahaya cek ieu teh. Buntut tuh dicekelan ku budak terus. Tah ngagibeg buntut bawa cilaka. Tangerang asal ngagibeg awas. Jakarta acak-acakan. Jih hulu mah hulu calangap doang. Calangap tapi buntut ya bahaya. Tangerang teh buntut. Kemana sih cenah kieu cerita? Lah aya sejarah lah eta mah. Sejarah khususna aya di kula. Sejarah khususna aya di kula. Kemudian naon gitu ngaranna sejarah anu umumna tuh aya. Sejarah khususna silsilah aya insyaallah. Mantap. Teu beunang sambarangan jadi Tangerang. Teu beunang sambarangan. Boga sejarah bentengan na benteng Kesultanan Banten. Kemudian tu Cikande eta lain sambarangan di dinya teh peralihan ilmu. Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur masuk Banten awas lewat jembatan Cikande. Lamun lewat kadinya manehanana teu boga adab, dek ngadu jeung urang Banten ilmu naon bae ge moal menang. Banten dek kaluar ti Banten lewat eta sarua bae dek ngadu di Cirebon. Awas hati-hati. Eta aya nu ngageugeuh datang ka kuat. Lamun urang bisa nempuh
po di alam eta masih kena rentul cara ricing di jembatan eta. Unggal poe anu ngabring ka Gunung Karang teh loba teu kadeulean ku mata-mata modal saraya make hares ngabring ka luhur teh tuh jelema kolot penyahoan awas wah ieu ulah ka ditu ulah ka luhur kunaon ngarabring batur di luar negeri ti mana tuh ka luhur gunung mana kanyaho geus ulah we ke lamun geus tarurun deui karek urang meunang ka luhur eta pan ngomong kitu kolot ngomong kitu tuh bari geus baralik sok siap besi di kala luhur ya Allah ya Rabbi Gunung Karang teh sembarangan sebab Gunung Karang mah aya dua hiji Gunung Putih dua Gunung Hideung aya Pamujaan Hideung aya Putih tempat para wali salah asup sia bahaya Gunung Karang ieu mendadak kolot baheula geus ulah sok ka Gunung Karang cukup sakitu besi teh nyaho geus ulah sok ka Gunung Karang besi teh nyaho padahal aya tempat perkumpulan para ulia sadunia lain letik-letik Gunung Karang mah tapi perkumpulan jurig sadunia deui bae di dinya ieu mah pan saya jurig kabeh ieu mah ya ieu urang cerita seputar kos karar itu ye namun ayeuna Jakarta dikirim ti Gunung Karang hancur kan urang mah cicing bae deui mah dikirim kumaha cara ngirimna aing teh nyaho ka dinya mah ngan hadiahan pe Mbah Jamrong nah kolot baheula seputar Tangerang boga sejarah lain lalagaan sejarah teh gede sejarahnya nah ulah main-main engke baheula keur carita kerajaan Grendek engke nu bakal jadi kegede-gegede di Tangerang mah bakalna urang Ciamis, urang Tasik, urang Bandung, urang Parahyangan. Engke bakal dicekel deui ku urang Tangerang. Engke gegedena bakalna aya urang Tangerang nu jawara bakal nyekel Tangerang engke di ujung. Atuh teh mah carita kolot ngaranna ge. Geus jauheun ti heula ke aya jawara nyekel Kabupaten Tangerang sebab buntut sing hade. Jawara teh lain jawara tukang mabok jawara teh singkatan jakna naon wakna naon rakna naon lah orang-orang sih lah odog deh ya kari tuh kan jawara teh lain sakadar jawara kumis mablang jenggot sempong lain tetep bahasa kulon ngaranna urang nyarita Kangkas, Pandeglang, Serang, Banten, Tangerang aya bahasa Jawara eta singkatan jakna naon wakna naon rakna naon nah untuk saat ini tidak akan saya buka ieu mah deuk nyaritakeun hikmahna zakat lamun urang geus cinta tambah kana dunia gelimang dunia naon ku hanteu dibeuli naon ku hanteu dilaksanakan naon ku hanteu terus bae sakumaha kayang nafsu kanter ku harta gunung dipindahkeun laut diuruk awewe mana dibeuli ku aing hotel mana heesan ku aing mobil mana beuli ku aing perusahaan mana tukang bakso mah hayang bakso jeung tukang baksona jeung karanjangna beuli kabeh insyaallah teh si Nusugi mah kan goblok bakso jeung siana kabeh cek tukang bakso teh kira-kira jeung hulu sia dibeuli ku aing kabeh Nusugi teh tarolol geus tuh imana nah sedengkeun harta mayulhilu hubballah ngaleungitkeun kana cinta ka Allah di mana-mana jelema loba harta naik poho ka Allah boro-boro geus jadi pejabat luhur jadi jenderal jadi menteri jadi presiden kerja di jabatanana nu sugihna bae ge kakarak ganti tina LGE kana Fortuner bae ge tumpang kakina dua hese kan dua ada hese tumpang kaki dua lempang kelek sakumaha bisulan kakarak naik ka Fortuner doang budak
lamun nyana geus meuli Lexus kalangkangna ge geus teu meunang kalengkahan. Kalangkangna di lengkahan tampiling sok wae. Amun kalangkang aing di lengkahan goblok sia. Sugih yuzhiluhu billah. Galeungitkeun kana cinta ka Allah. Keur susah mah Jumat teh jam 11 jam 10 geus datang barang sugih pas adzan bae. Deres tambah salat kan. Gabla dieuna tambah deui harta teh Jumat. Mun ditanyakeun Haji Jumat di mana? Tanya-tanya teh siapa urusan goblok meureunana. Geus teu bisa ditanya ku urang teh. Ibadah ka Allah make jeung nanya-nanya urusan aing tah mah. Tuh, Haji. Haji ku dibawa ke pamajikan sama tolong ini 10 11 atuh kumaha aing bae. Ye, atuh aing lain loba teuing atuh 4 ulah sedang ka 7 ban. Aing kana neraka, aing nu meuli aing nu kana neraka kumaha aing bae. Saekeun sungguh sia ku aing sia. Nu sugih mah sacablakna ngomong. Sugih yuzhiluhu billah. Pohoan poho. Sedengkeun kebahagiaan teh aya 3 hiji saadatur ruh. 2 saadatul badan 3 saadatul kharij. Hiji kebahagiaan ruh, nomor kedua kebahagiaan badan, nomor katilu kebahagiaan luar roh jeung badan. Kebahagiaan roh di mana-mana diajak iman. Hei iman atuh gerakan bogana saha Allah alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulmati wan nur. Roh bagianana oh heuhnya luluh roh teh taku iman bahagia. Kebahagiaan badan di akhirat teh kebahagiaan di akhirat. Nah ieu teh badan kumaha salat atuh aya geus iman mah mulai tah. Coba babacaanna kumaha praktekna kumaha kan awak. Babacaanna kumaha Allahu akbar. Terus Allah Akbar kabir belajar tanya nanti baca Fatihah surat terus takbir terus ruku sujud awak kan itu dibawa kebahagiaan akhirat roh iman ke Allah awak diajak sholat puasa bahagia nu katilu kharij teh luareun awak jeung luareun ruh naon mal harta. Nah itu bisa diajak bahagia untuk kebahagiaan akhirat. Nah lamun roh bae nurut iman kanu bogana daek salat daek iman. Lamun awak bae nurut kanu bogana daek salat. Tinggal luareun roh jeung awak ieu harta dek dikumahakeun ieu harta sebab luareun awak urang tah mah. Luareun awak urang roh mah luareun roh urang harta mah. Nah ieu ge berfungsi jang saada jang kebahagiaan idarae dunia jeung akhirat. Dunia geus jelas harta mah nu mantak urang resep akhiratna supaya bahagia diwajibkeun salat nurut iman nurut kuari eueuh di jalan sebab harta mah mawakna kana kaladatan kanikmatan dunia. Otomatis Allah nyieun aturan. Nah ieu aturanana diwajibkeun zakat supaya ketika manehanana per tahun harta dihitung aya hak batura blak lamun nurut make aturan zakat salamet ku jelema ieu. Lamun teu nurut silakan roh iman ka Allah salamet. Awak daek dipakai ibadah ke Allah salamet. Harta dikeluarkan zakarta salamet. Teu iman kafir ngaranna silakan eueuh saada. Awak teu daekeun dibawa ibadah silakan harta teu dizakatan awas nancem jadi syuja'ul aqra. Nah ieu mulai ku dedeuna jeung nyaana Gusti Allah ka manusia anu dibere watak resep kana harta supaya salamet. Allah ngainstruksikeun zakat sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli. Nah maka Allah ngajelaskeun Kangjeng Nabi kepentingan pribadi kepentingan keluarga
dijelaskan make ayat ieu abeh kadengeun khususna ku munafik umumna ku kafir.